katsariwasi astra jingan nuju gandrum kuji istri sami istri noge mikat cinta ke astra jinga jalan-jalan sainga lepet liren deh hiji saung badeng yuhan marki panas anu sakit montreng astra jinga kapidang dung gandrum ye kaiji istri ke sami gandrum ka astra jinga malum ya istri bade katumaritis namun penak jeung astra jinga dicanak sareng dia canak bobogokan ngandika kade dicanak ka mana Kang Cepot hayu geulis ka dieu urang katumaritis jeung akang sareng ke urang iwan heula di saung dah siga geunaheun kitu saung lebar eta awak geulis penuh sakitu mencerang kitu kepanasan besi hidung hayu geuneuk ke ku akang urang bejakeun ka bapa urang kawin ku akang moal teu acoh bapa jeung mak Mang Cepot mawa neng sidawala si gareng mah burung aco hayu geulis urang ka saung lagi mangga Kang Cepot mangga ti payun hayu geulis saung palih mana Mang Cepot ieu ka dieu geulis ieu geura ka belah dieu geura ieu aduh alhamdulillah di mana we milik bah rezeki mah si horeng jodoh pati bagja cilaka tanging Allah nu ngatur buktina dewek najan beungeut ruksak ieu najan kayan kitu alhamdulillah dewek mangih awewe nya katumaritis cenah mereka bapa guguru cek dewek teh geus we jeung dewek bareng keur geulis teh cantik ane percis pisan siga ieu siga ek cantik keur main teh hayang kawin geulis teh pek aya pangi geulis ka dieu geulis duh aing ka cila bagianna untung jauh jeung sidawala ka mana jalanna Aa Cepot di hajir cuy aduh hajir aing kok kana sebut aepot aing murumuran deh ka dieu geulis lah mana jalannya oke diri oke aduh bos kaula geulis bejo akang calik geulis aduh aing bagja pangijeng awe geulis tek guru ka bapa ieu jado aing paingan aing peuting kamari ngimpi papangih aing jeung ngimpi papangih jeung malaikat aing teh bari ieu we mun jodoh ting akang dek nanya geulis ai hidup teh bener bogoh ka akang demi langit demi bumi kaula teh cinta ka salira asli sumpah kaula teh ye lamun akang sangsara kersa diajak sangsara kaula lamun akang beunghar kaula geus kersa diajak beunghar lamun akang ieu umpamana teh ieu nanti ini kartu jauh gitu cepali basan akang teh transmigrasi daek kaula dicanak transmigrasi pokona mah bujeng-bujeng ka transmigrasi bujeng-bujeng ka luar negeri bujeng-bujeng ka luar kota sanajan karyang kecopet oge kaula mangiri hijau anjir aduh jui ya Allah ya Tuhan kami terima kasih atas rezeki yang kau berikan berupa istri Gusti ieu nikmatinya kita geulis nyaan geulis leres kakak ni asyara toh kieu aduh anjir aing aduh Kang geura engal-engal kaula tepangkeun jeung Bapak Semar kawayang penak ajeng Ibu Stiara gen geulis heula sayangku cintaku aduh anjir aing anjir kakaraeun aing mah awewe geulis nuhun hi aing rek kawin geus dawala mau beja aing aduh aing rek kawin aing aing ka Depok darengong aing mah teu wayang aing
Ini Cailin bener cinta kakak. Kalau teh demi langit demi bumi kalau cinta ka salira ngan salirana bener teh cinta ka kaula bener saira bogoh ka kaula bener saira teh sayang ka kaula demi Allah demi Allah. Aduh aing milik teh. Nah milik-milik teh kieu milik euy aduh bener hirup anu ngatur titah kieu. Tobat ting karena ya syaratna kaula teh syaratna naon geuli syaratna teh sok kakang ieu burung hujung ingat syaratna ukur harta bana akang dek bebeakan gerkat neng malah sok hoyong naon syaratna kaula teh hoyong diwalian ku Bapak Semar hoyong diwalian ku Ibu Secara ge kakara kaula jadi istri salirah kaula. Anjir enteng jadi oke gelis lah orang diwalian lah emak ku bapak ku ke ku iPod orang ngobrolkeun orang bejakeunnya mangga hidup semangat kawa hidup semangat Kang tong tebih teh cinta keting neng teh asa tariris. Aduh, kujis. Aing ini atuh. Aduh. Ini milik halus aing. Kadi cing caket salikna. Kadi kawat asa tiris kieu teh poe naon asa tiris-tiris teuing. Geulis. Ini yang diukai kapan lain muhrim geulis. Kan bae dah kaula mah muhrim. No, muhrim apa sah? Neng mah istri akang mah begitu. Waktu itu. Umat tak neng mah ulah nyemah umat. Lamun acepot nyemahkan neng bakal cilaka. Sok neng mah bae diancanaka mamana oge mangga. Bener neng geulis. Aduh, teu kuat engeng pangejeng emak jeung bapak. Syaratna mah kitu kaula tikahkeun ku Bapak Semar tikah walianku. Ku Ibu Secara gen ngan salira ulah dugikeun ka jemaah kaula. Ulah pantrangan. Ih, moal mah segala kita. Kana aya peta bogoh ka neng teh. Kana mah dijamin lah. Hoyong naon neng teh hoyong ieu hoyong motor Mio. Teu hoyong motor kaula mah. Si hoyong mobil atuh. Si hoyong mobil nu ayeuna teh Sigra. Atawa Agia, atawa Brio. Teu hoyong mobil kalau mah cepot hoyong sote acepot. Terus mika cinta ka kaula. Aduh, gelis, aduh, neng, aduh. Ayeuna stiker sayang di mampara. Astra jingat teu sadar yen saur istri tadi tong nyemah. Tong aya dina hanapeun dampal sampean ye istri. Saing aya istri robah wujudna. Langit cirim sajati ical warna senyat. Datea Lurah Semar kuda pawana anu nuju nyamar sasatra milayan asa. Oh iya. Teu beunang dicarek siapa tuh. Gelis. Eling cu. Eling. Gelis. Nun, Neng. Wah, Neng, mau burung dipangbelikeun hayang imah di mana di jalan, Neng. Hayang imah si jalan yang dilebet, Neng. Geus kaget. Cicing, Neng. Neng teh karesep teh naon? Ayam bakar, tepuk, nges, udang, dulu ya saha, naon ini deh, aing ya teh nyamar jadi awetan yangan sia, pan sia teh kamana 2 bulan tuh balik-balik, hah? Codok tinggal igel silaing teh ini di kampung Tumaritis 2 bulan teu beja teu carita aing teh nyeri hate jeung inung maneh neangan maneh ka mana cenah si cepot teu balik-balik nya kapaksa maneh mah iwati apesna intina iwati ku awewe nya dewek teh nyamar jadi awewe panggih jeung silaing wayahna silaing geura sadar wayahna silaing geura eling balik deui kana
asal mula si lain yuk kurang balik ka tumaritis inung maneh ngesonongan dari jangka si lain aduh bapak naon sia teh tadi dicium ku abdi bapak apunten bapak geus diampura ku aing yuk aduh bapak hampura geus ayo urang balik yuk gerak balik kana jirim sajati warna senyata maneh teh anak bapak deuleu cu malahan hidup teh panggedena diantara adik maneh si dawalah si gareng ayo urang balik kitu bis mangga bapak punten abi bapak kumaos abi seur kalepatan kumaos abi tarik ting ngahuleung teh ting mikir keun bae da manusia mah kitu deui sifat ge panceukna keterangan mah manusia mah al insanu makhluk manusia yen manusia mah tempatna salah jeung poho salah wae lain setan bener lain malaikat pertengahan deuleu dihampura ku bapak hayu urang balik bangga bapak abi ti payun bapak hayung balik ka minung maneh geus sanoeun si dawala geus sanoeun si gareng bangga bapak aduh tapangi aing ieu sakarung tunggu cilaka dewe gini cu tah kitu mata hirup teh ulah jauh tina agama mata hirup teh ulah jauh tina keimanan jeung katakwaan karasa kang silaing ti akang kepo tungtungna naon ngan ukur ngalamun ngan ukur mikiran nu teu lain-lain tungtung teh badan nu katempuhan pikiran anu beunang deuleu cu tapi alhamdulillah geuningan ku kodrat rodat mantena wah tiasa petang deui tiasa nyageurkeun si kepo alhamdulillah mun wage sakit wage mun kerek tuluy mulang kamadian budak sigana jadi si kepo kudu mandian ya budak sigana 2 bulan sigana teu mangih mani deuleu cu dek dieusi deui keimanan katakwanan ulah nepikeun ka salah kaprah tungtung teh uwa jadi awewe kabaraman pogoh ka jawe padahal teh uwa ngajirim jadi awewe ayo atuh barudak urang teraskeun kitu kata maritis kitu kasih akang cepet pagoan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para pamirsa sadayana, dulur Mang Cepot di mana-mana di Siklak, di Sikluk, di Sabang, tepi ka Merauke, pokona dulur Mang Cepot sadunya. Mang Cepot nyuhunkeun like ieu teh komenna sareng subscribe-na. Mudah-mudahan ieu channel Lemur Cepot putra balena ieu teh sing sukses. Sing juara nepikeun ka suksesna gitu. Ka pamirsa sadaya haturkeun ribu nuhun, ulah hilap like, komen jeung subscribe-na. Sakitu ti Mang Cepot billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.